Ajeng Raden Aminah miyos kabaak bebersih teras dangdos anu mewah teras ngaleng ka Abdullah teras hanjat kana kartil duaan bebas bergaul dohir nak mani nu lebat tapi nur munggu hakikat Kangjeng Nabi Maha Suci cukutina bangsa cai tesarua jeung umatna asa cimani bapana tilami Raden Aminah mancur cahayana tambah sakabeh lalaki Mekah bogoh ka Raden Aminah barang parantos sasasi tina saatosna nikah telami teras hamil saur sapalina qaul barang parantos sasasi hamilna Raden Aminah hiji waktos nuju kulem ngimpen dongkap Nabi Adam bisa urna he Aminah anjen ngandung Rasulullah engke di mana tos babar mihape tong seuresaul putra namian Muhammad margina seeranu hasud mihape iye Rusia ajen ulah dek golowe barang kadua sasina Raden Aminah bobotna Raden Abdullah titita balanja keur 7 sasi Abdul Muthalib naroskeun bandar sayur nu ngalangan sok balanja ka Madinah mamadek titip Abdullah saur sapalina tukang sayur mangga bade ngiring
putra mama nurut ludeng kabdi entong salempang. Lajeng Abdullah berangkat jeung bandar anu geus paket bari dibahanan artos sareng adres anu jelas. Anu dimaksud ngaranna Bani Adi nu ayana nu kampungna Najariyah wilayah kota Madinah. Wargi mama kade hilap nu asal ngalih ti Thaif barang dugi kana lebah nu dimaksud teh pakapanggih. Lajeng Bani Adi nubruk ka Abdullah bari ceurik margi tos lami teu pendak suka sedih nu ngadadak. Saurna Bani Adi teh kumaha ahli di Mekkah walonan Raden Abdullah berkah alhamdulillah. Ngerasakeun ngadamel makhluk nu mungkin lajeng Allah ngawujudkeun Nur Muhammad dipayunkeun. Lajeng Allah ngarasakeun ngadamel makhluk nu lian kabeh tina Nur Muhammad sakur makhluk nu warujud. Kaya aras rejeng kursi bumi langit jeung pangesi Allah nu langkung kawasa anu ngadamel manusia. Saparantos lami zaman kinten 2000 tahun lajeng Allah ngarasakeun ngadamel pimanusaeun. Allah miwarang ka Jibril ngabantun tana sakepeul ti bumi negeri Madinah pimaqameun Rasulullah. Lajeng tana dijantenkeun Nabi Adam pibapaeun sakabeh jalmi di dunya irodat nu maha kawasa. Lajeng Allah merenahkeun Nur Muhammad ditetepkeun di salira Nabi Adam mancur cahayana serem. Lajeng Allah ngadohirkeun ka Nabi Nuh pibakaleun dititipan ku Nur Kanjeng Nabi Muhammad nu agung. Lajeng Allah ngadohirkeun Nabi Ibrahim cadangan nu bakal nampi titipan
Nur Kanjeng Habibur Rahman. Ulah alina Nur Kangjeng tisalira nu aragung. Akhir ngalih ka Abdullah Rama Kangjeng Rasulullah. Menak kures pangkasepna Sayyid Abdullah wastana. Memang kasep titadina tambih mancur cahayana. Sehingga pada nyebatkeun urang Mekkah, urang Yaman, Abdullah bintangna alam, kabeh jalma pada ngalem. Kabeh istri barogoheun, nu lengoh nu marogaeun. Salakina timurwan ka Abdullah aram